Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihamdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saya kosna Kangjeng Nabi qala eta parantos dadawu anu dawuhanana la yastaghfiru pastina mangmentakeun hampura lil mar'ati kanggo bojo al muti'ati anu tunduk patuh anu taat li zaujiha asalakina naon nu mangmentakeun hampura teh atoiru manuk nu hibar fil hawai di awang-awang wal hitanu jeung lauk cai fil ma'i dicai wal malaikatu jeung sadaya malaikat fis samai di langit madamat salagina langgeng ya istri fi ridho zaujiha aya dina ridho nu jadi salakina. Sadaya puji kagungan Allah, salawat salam mugi dilimpah ruahkeun ka paduka alam junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna para tabi'in, para tabi'in oge sadaya umatna dilebetna urang sadayana dugi ka dintenan hari pembalasan nyaeta hari kiamat oge hari dibangkitkeun urang sadaya dugi kana dintenan anu mana jalma mukmin dilebetkeun ka sawargana Allah. Dina ieu dangat ieu teh nyarioskeun salah sawios kahebatan keur istri nu meunang ridho nu jadi salaki atanapi suatu anugerah anu dibikeun ku Allah ka awewe anu meunang ridho nu jadi salaki. Jadi ridho salaki teh sapopoe kurang kudu diteangan unggal poe teh kudu meunang ridho nu jadi salaki penta ridhona teh akang ngungkeun ridhonya abdi nah naon kitu neng tadi ka WC teu wawartos menta we ridho sanajan kitu bisi teu ridhoeun karena sapiraku nya menyarek ngising dina kasur. Tah kieu cenah ieu teh ceuk keterangan ieu dawuhan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa mantena dadawu la yastaghfiru lil mar'atil muti'ah li zaujiha, pasti mangmentakeun hampura keur awewe nu taat kanu jadi salakina. Muti'ah teh awewe nu taat ka salaki. Muti'ah teh awewe nu taat. Lamun boga budak di ngaranan muti'ah halus eta. Muti'ah teh anu naon? Anu taat. Sabab jelema teh kabagi dua, aya anu tunduk patuh taat, aya anu ngajubleg we teu daekeun tunduk patuh. Anu taat mah ngaranna teh mu'rab, daek ditu dieu. Anu teu taat mah ngaranna teh mabni, di kitu di kieu teh ngajubleg we kitu saeta mah. Cek saha eta jelema kabagi dua maka aya nu mu'rab anu mabni, cek alfiah. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni bisyabahim minal hurufi mudni. Ngandayna mah lain rek nyaritakeun eta, rek nyaritakeun awewe nu taat kanu jadi salaki teh geuningan yastaghfiruha, gitu disingkat nama, dipangmentakeun hampura kunaon wae atoiru hiji usakur nu hiber. Toir teh toir jama tina toirun anu hiber, sok dipake we kana manuk. Di manuk teh toir, sab manuk teh sok hiber. Sab moal tulus jadi manukna ari teu hiber mah, di manuk mah pasti naon? Hiber. Ari pek teh geuningan anu hiber teh lain manuk wungkul loba. Nu hiber ka mana? Bil hawa ka awang-awang. Nu hiber teh ti mimiti nu leutik nepi ka nu gede aya. Nu pangleutikna naon nu sok hiber? Reungit meureunnya nu kanyahoan ku urang mah. Nu panggedena naon? Nu sok hiber pesawat meureunnya nu nyaho urang mah. Padahal meureunnan aya keneh perkara nu sok hiber anu di luar sepengetahuan manusia. Pokona mah satiap anu sok ngapung eta mangmentakeun hampura ka satiap istri anu taat kanu jadi salaki. Duh, ngeong reungit eta teh lain ngeong-ngeongan sebenarnya mah. Astagfirullah Gusti mugi ngahampura li anu kitu teh. Beneran ngaranna teh sining nong ning nong padahal eta teh mangmentakeun hampura, nyuhunkeun hampura ka Allah mugi dipasikeun pangapunten Allah ka neng ning nong eta kitu. Nu hibar kabeh mangmentakeun hampura. Duh, teu kabayangnya urang mah panan ku jelema ge hese di hampura teh. Ku jelema hese di hampura mun boga salah kasih be kurang dipentak si ka tukang hampura abdi ke heula. Kan kitu nya. Ieu mah manuk nu teu hir teu walahir. Nu hiber pandengeun-dengeun teu baraya-baraya acan we. Tina segi kanasaban mah emang anak saha seeta, tapi seeta make mangmentakeun hampura ka istri anu naon teh anu taat kanu janten caroge. Aduh, tah eta nikmatna boga salaki teh. Taat we wungkul jol di hampura we ku saha? Jol dimangmentakeun hampura. Di hampurana mah ku Allah. Ngan dipangmentakeun hampura ku saha? Hiji kusato anu sok hiber. Lamun nyokot tina bahasa toir nu hiber rek sato rek lain kabeh ge mangmentakeun hampura we. Sanajan eta nu hiber teh notog. Tuluy nu hiber teh notog deui gebrose ka laut Sriwijaya.
Eta teh mang mentakeun hampura urang kanu tumpakna eta teh ka pamajikan anu salamina taat kanu janten saroge. Hiji tah. Kadua saha wal hitanu lauk cai sasatoan nu aya di cai. Nah ieu lauk cai mang mentakeun hampura padahal teu wawuh-wawuh acan jeung eta awewe. Itulah kaistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala bari lauk cai iraha teuing ulin ka darat. Aya lauk cai ulin ka darat. Komo darak-dak we aya lauk ameng ka mana ka dara ulin ka pasar Sabtu. Nah, aya anu kitu moh. Lauk cai mah nya ngajedogna ge dina cai we. Komo nu di dasar lautan mah tarapisan unggah-unggah acan, tara ngelol-ngelol acan. Tah eta oge mang mentakeun hampura keur saha? Keur istri anu taat ka saha ka carogena. Wal malaikatu tambah deui jeung deui nu mang mentakeun hampura teh malaikat fis samai di langit. Malaikat nu aya di langit mang mentakeun hampura sadayana. Tapi catetan dipangmentakeun hampura kunu hiber kunu teuleum jeung ku para malaikat teh madamat fi ridho zaujiha selama ieu istri aya dina ridho nu jadi salaki. Tah ieu catatan keur urang taat wungkul kanu jadi salaki can karuhan menang ridho deh nu jadi salaki. Sabab sakapeung aya we ongko urang teh ngagugu tapi ridho teu tapi salaki teu dayekeun ridho. Aya kan kitu. Aya eta teh kumaha atuh jadi sebenarnya mah nu diusahakeun ku urang teh nu kudu diteangan teh ridho na. Ridho atuh ni daek-daek teh ngagugu ka salaki da lain ngagugu teuing neangan ridho nu jadi salaki matak daek we kitu. Ari kitu mah apana cek tadi sanajan taat ari teu meunang ridho nu jadi salaki mah deui. Dah ieu teu asup kana kategori nu bieu atuh meureun moal dipangmentakeun hampura ku makhluk-makhluk nu neme. Artina moal dihampura ku Allah sabab istilahna ku manuk, istilahna ku lauk cai ku malaikat teh ieu teh keur nyaritakeun ijabahna ieu doa ti maranehanana. Da ieu mah moal di tara manuk tara dosa. Lauk tara dosa malaikat geus puguh. Artina lamun nyuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci pasti ku Allah diijabah. Tah ieu ku Allah diijabah dibikeun ka istri anu taat ka salaki ceuk bieu ari teu meunang ridho mah nu jadi salaki deui pan kitu lin. Atuh meureun moal beunang nu bieu teh nu jadi pertanyaan kumaha supaya salaki ridho eta tina sawarehna taat ka salaki eta berarti sawarehna meraih ridho kanu jadi salaki teh adalah ngagugu ka salaki. Da sakapeung mah ternyata aya ongkoh taat ka salaki tapi salaki teu naon teu daekeun ridho. Datang we pertanyaan nu satuluyna apaan ridho mah teu kanyahoan. Da ridho mah ayana dina hate. Malahan sakapeung mah kapanggih aing teh hanas bebeakan dangdan bebeakan keur salaki. Sok aya kejadian gitu. Lipen Steve teh pan meunang nganyuk eta teh. Gelas on teh nepikeun ka beak eta teh rek ngabagyakeun saha nu jadi salaki. Salaki hayang dangdanan model kieu digugu. Tempona kudu make daster dipake daster. Cek salaki teh tong make daster neng ayeuna mah sok tah make eta baju eta teh non baju syar'i make syar'i.
tempo rek hees mah make baju eta we lah mangsa anu mini teh gitu kan naon ngaranna teh bangsa mini gugu gitu anu sagala ka tembok teh geuningan anu bajuna tina plastik menang mulungan jadi sagala katingali kumaha eta ieu teh bebeakan urang ngagugu kanu jadi salaki ari pek teh pan ridona mah naon ya ridona adalah nyumput teka panggih teu beunang weh tah kumaha ieu masalah kitu tah keur nganyatakeunana kusabab ar-ridho khafiyun ridho mah samar naon cenah ridho mah samar da ayana dina hate tah urang geus bebeakan teh penta ridho ka salaki padahal geus bebeakan tapi tetep penta akang abdi teh parantos dangdan kaanggo kulan ieu teh gitu omongkeun kaanggo pisan neng nah geuningan nyebat kaanggo na teh misiga bari jamedud atuh da dompet beak dibake moal tapi dapan keur saha heuh keur kami keneh kitu jadi we ngarahnya tak ridho tinu jadi salaki wayahna penta gitu omongkeun we akang bilih abdi teh seur kakirangan bilih seur kahilapan nyuhunkeun ridho galihna we ti akang tah minimal mun salaki ngajawabna ku budi anu marahmai eta ge geus naon geus meunang ridho katingali bunga salaki teh batak urang teh selaku nu jadi awewe kudu apal ilmu kejiwaan lalaki da lalaki mah sebetulna mudah luluh matak mohokeun kana segala rupa perkara di mana geus luluh kudu jadi pamajikan aya dongeng malum pan baheula mah zaman baheula ngaranna oge mun ngalasuluh teh pan ku bedog teh dirupa-rupa baheula mah cara ayeuna we bedog pamuncitan beda jeung bedog paragi meulahan suluh beda pisah-pisah sama-sama bisi ruksak hiji mangsa salakina keur nyaba pamajikanana meunang bakakak ting ti saha bakakak nu ti tatanggana we meureunna terus sakumanehanana teh dicacag eta bakakak tuluy we ari dicacag yang batang tuna oge make bedog ari bedogna teh teu dipilihan teu apaleun eta mana paragi pamuncitan mana paragi suluh paragi nyacag ngan kungsi salaki ngomong neng ieu mah nu paragi mencit oma tulah dipake kana tulang ieu mah dongeng ustad geus aya gapal Tuluy kumaha gancangna carita si eta teh nyokot teh bedog pedah seukeut anu seukeut nya paragi mencit dipake nyacag tulang rompang atuh bedog teh bedog rompang diputingali alah ieu sara lemplak kieu tuluy kumanehna teh diakur-akur bawa ieu mah paragi naon mencit akurkeun teh jeung bedog nu paragi nyacag heueuh pan paragi nyacag mah bedegul naon oge bedogna ge ari eta mah pan ngajiripit aduh buah-buah ngamek salaki aing kumaha nya sieun meunang amek salaki mah bahaya ta kiamat gede keur awewe mah teh kumaha saya buru-buru neangan tarekah supaya salakina ridho kumaha teu ka bebeja begitu datang teh teu ka bebeja jempe we heula tuluy weh dangdan malahan akang capeknya sumuhun duh diolo heula diolo meureunna cek salakina teh nah biasa ge tarada reh deh sanes akang ngapanan akang teh capek ieu mah mumpang-mumpang we pan abdi jeung akang teh ieu teh geus sabaraha poe geuningan teu seur kitu kumaha nya teh urang ngahormat mah ngabur cek saha teh salakina teh der biasa dipencetan heula di kitu di kieu wah pokona mah dirayu nepikeun ka akhirna poho ingetanana leungit sabelah geus kitu teh tuluy we ngomong keur tengah-tengah teh cek pamajikanana akang nguhungkeun ridona we
nah kumaha aing teh ridho ka sia teh muhun abdi menyuhunkeun ridho ka akang teh bilih abdi aya lepat aya kakirangan aya itu aya ieu nyuhunkeun ridhona nah naon kitu muhun nyuhunkeun ridho we heug pokona maneng dipika ridho gitu sawios barang akang ruksak oge ridho gitu nyaeta pan bedo pamencitan rampung meuli deui si anu kitu mah hayo kan gitu da geus kabeuli naonna hatena da lalaki mah lamun hatena geus tunduk kana eta hiji kanu sejen poho lamun keur tunduk kadinya poho kanu sejen kitu lalaki mah baik tinggalikeun lamun lalaki keur hees da teu ingeteun ka bangsat sarua jeung ibu lamun keur hari keur hees mah maksudna kumaha cari jalan supaya menang ridho nu jadi salaki kumaha wae sakali deui kusabab ridho mah adalah nyumput ayana dina hate maka keur ngabuktikeunana teh kedalkeun mun salaki teu ngomong aing ridho ka maneh maka urang minta ridho kanu jadi salaki rek aya salah malahan alusna mah dibiasakeun seutak setik kang ti subuh nepi ka isya ayeuna memeh kulem ieu memeh kulem teh abdi nyuhunkeun heula ridho ka akang epek kitu asal pencetan we misalkan teu naon tah kitu ngerasa nih asa sablengnya gitu cenah aya dongeng seetik ya kejadian cenah baheula di Baghdad aya hiji jalmi tukang toko tukang warung anjeunna teh nikah kanu jadi sepupuna alias kapi adina anak paman menang gitu kawin ka anak paman menang asal ulah sasusu asal ulah non cenah ka kapi adi ka kapi lanceuk kengeng nikah teh daripada kata tangga nu sasusu mending kadinya asal tong sasusu tuh gitu gancangna carita ieu jelema teh bikin perjanjian janji sehidup semati jeung ieu anak pamanna teh kawin we make perjanjian sehidup semati bahwa dia tidak akan berpaling ke wanita yang lain moal rurat reret deui cukup we neng gitu tah heubel ti heubel suatu saat manehna keur tunggu toko kurunyung we hiji istri geulis kawanti-wanti indah kabina-bina doh ting turun ti kahyangan mana anu jelas mah eta awewe teh datang ka dinya rek balanja ari pek teh si awewe teh ngadon tertarik deui ku nu tunggu toko nyata ku eta lalaki dar teh ngomong cek eta awewe teh akang abdi ridho da upami ditikah ku akang sok aya nu kitu eta teh aya teh pedah kadeuleu duitna teh biasa mah bios abdi kawinna ku akang cek salake cek eta lalaki teh kela neng punten dupi ibu teh ti mana abdi teh ti anu terus naon make kitu nya sawios teh sawios abdi mah ditikah ku akang abdi mah gaduh pamajikan oh gitu ngan ulah disebutkan pelakor we nya teh sigana mah eta we teh pelakor ya boga pamajikan abdi mah malahan pamajikan abdi mah lain batur dulur keneh kapi adi geus boga ngan geus nyieun perjanjian rek sehidup semati tidak akan incah balilahan gitu arepek teh cek eta awewe bisaan ngarayuna teh wana makang abdi teh randa geus heubeul ieu teh teu boga salaki da sebenarna mah teu kakurangan serba ada sagala boga ngan
teu boga salaki teh cuang cieung ra ngaran-ngaran sorangan maloba gogoda ieu mah seja nulungan agama abdi we kumaha sawios abdi mah dikiliranana cukup we malam Jumaah hungkul entong nu sejen mah keun bae urusan rasiko keun entong dipikiran kitu mikir we tungtungna teh lalaki teh geus kitu mah tah kitu tanya jahatna awewe teh kumaha mikir si laki teh mikir pikir gancang-gancangna carita akhirna mah heukeun bae atuh ari kitu mah da meureunnan katingali kuring mah hiji tunggu toko kadua boga pamajikan ayeuna ngawin manehnya wayahna we ari sanggup mah dikiliranana nganukur malam Jumaah hungkul heug teu nanaon tapi wayahna tong loba tungtutan gancangna carita dikawin berjalan ibu kituna teh terus we geus nepi we kana 6 bulan geus 6 bulan mimiti pamajikan nu kahijina nyaeta sahana teh dulur manehanana mimiti rada curiga da awewe mah instingna kuat feelingna kuat kunaon si akang malam Jumaah tara aya jeung balikna teh sok bucis gitu bisa emang geus ngeueum ti mana ieu teh we kumanehanana teh kumaha carana hayang apal naon ieu teh nu jadi sabab nyawe nu neang mata-mata terus we nitah bujangna ya misalkan bujangna teh ka bujangna ngomong ceuk wayahna tuturkeun si akang ke malam Jumaah ka mana ngleosna ari baheula mah bejana kan boga rutinanana teh sok jarah teh ka Mahmud nah ayeuna mah da ditanyakeun teu nu ngobrol-ngobrol da tarapati jarah ayeuna mah cik teang-teang mangapang neangkeun ka mana eta ngaleosna da balikna mah anger we eta teh subuh teh subuh isuk-isuk mata kenya ulah susulumput teh kitu tah terus we akhirna teh dimata-matai begitu dimata-matai ku si bujangna teh terus we dituturkeun ti kajauhan teu ti kadeuketan ti kajauhan bisi kapanggih salakina eta jelema ini tumpak mobil sia mah kana sepeda tuturkeun begitu geus nepi teh ka hiji lembur tuluy bus we ka hiji imah nah ka imah eta keke saha eta penasaran tanyakeun we ka tatangga nah teu nanyakeun ka ditu wangke tuh bahaya nanyakeun ka ditu mah tanyakeun ka tatanggana ka beneran tatanggana aya tukang warung api-api geek we ka warung terus meuli kopi situ ngobrol nanyakeun cek eta jelema teh punten mang dupi itu bumi saha oh eta teh bumi anu baheula mah eta teh mantan bos eta Lapindo oh bos Lapindo segala rupa oh kitu tuluy kumaha nya ari nu sok lebet kadinya saha oh eta teh geus kawin deui boga salaki ayeuna mah oh kitu anu tadi lebet ka ditu saha eta salakina teh kasep ngan teh mah da saminggu sakali datang lagi ka dieu ge oh kitu nya tos atuh kitu mah nuhun informasina balik we tegeruh geus kitu teh tuluy we bebeja kanu jadi dununganana nyaeta istri pertama si akang eta teh terus we diuningakeun meureun ceuk dununganana teh kumaha si ceuk oh nu mawi agan terang ayeuna mah heuh naon geuningan agan pamegeteh tos nikah deui oh gitu bae jempe we tong geruh kitu we geus tong geruh jeung kade bisi manehanana non hayangna teh hayang teu katingali ka ku batur bisi nyerieun lamun kapanggih jempe bae geus semet urang-urang we kitu eta ngajaga ridho nu jadi saha salaki nebikeun ka teu digareuwahkeun. Nah, geus meunang mah beja gancangna carita suatu saat salakina teh di mana balik biasa we teu sugan nanyakeun ti mana maneh
nasiah sungal malam Jumat raya panjarah jarah kasaha ka Mahmud da sia lain gitu diam we tenang gitu we biasa Masya Allah tah ibu satuluina ieu cerita ya gancangna carita lami kejadian semacam eta gancangna carios mah pupus weh ieu lalaki teh mau ya ari tukang usaha mah boga warisan geus maot teh kabeneran dinu kolot teu dinu kora da situ mah saminggu sakali teh geus maot tuluy weh dirawatan biasa geus kitu tupikeun ka dibagi weh warisanana teh ari awewe kabagian warisan di mana ditinggalkeun suami sabaraha persen kabagianana sabaraha saparapat tina warisan lamun teu boga budak lamun weh boga budak maka pamajikan kabagianana teh saperdalapan eta teh pamajikan teh rek hiji rek dua rek tilu rek opat saperdalapan we direreong ku sarerea lamun saurang saperdalapan teh meureunat keur saurang lamun dua pemajikanana saperdalapan teh kuduaan lamun tilu meureunnan ku tiluan lamun opat ku opatan tah sigahna eta tah awewe mung dicandung teh jadi warisan kasoro naon cenah warisan kasoro keur mah meunang nangan saperdalapan dabongan boga budak katambah dibagi ku sabaraha urang nah sigahna eta matak aing mah teu ridho da jalan ka sawarga mah loba keneh kitu lain bahasana tapi istri nu ieu mah henteu tos kitu teh biasa warisan dibagikeun ka beneran eta jelema teh ninggalkeun warisanana teh 8.000 dinar anu 7.000 dinar jelas eta mah bagian anak-anakna da anakna loba tina 8.000 dinar berarti dicokot saperdalapan eta teh geus bersih geus sesa hutang geus sesa waragad geus sesa wasiat teh bagikeun keur pamajikanana berarti saperdalapan cokot saperdalapan sabaraha 8.000 dibagi 8 sabaraha 1.000 nu 7.000 dibagikeun ka asobah da anakna asobah kabeh tah tos kitu teh tos benang bagian anu 1.000 teh ieu seuceu nyaweh manggil ka pembantuna teh ce ieu nu 1.000 ieu bang bagi dua nu 500 pangmikeunkeun kasih eteh nu di ditu teh ieu bagianana bejakeun yen salaki euceuk gitu salaki ibu tos maot tak ieu titinggalna bagianana ngan 500 sabab hartana 8.000 nu bagian pamajikan kan 1.000 ayeuna pamajikan kan aya 2 jadi 500 ewang wayahna we pangmikeunkeun ka ditu bejakeun dongengkeun kitu ieu hak anjeun lain hak kuring nama ngan 500 naon sabab ieu aturan ti Allah kitu gidi gue atuh si pembantuna teh nganterkeun 500 begitu sampai ka ditu tuluy dibejakeun assalamualaikum waalaikumsalam saha abdi dup ieu teh reres bumina ibu haji sumuhun haji naon haji upit tuh haji nah haji jika dia oh sane oh iya bisa aya naon sanes abdi teh ieu teh katitipan saur oge ieu teh kaamanatan kula kedah ngadugikeun ieu teh hak salira nanaon sumuhun cara oge salira teh parantos ngantunkeun nyaeta tos apal aya tina WA misalnya oh aya tina postingan sabab ayeuna mah da usum ieu ari kitu kumaha sumuhun anjeunna teh ninggalkeun tirkah
warisan 8.000 tak anu 1.000 kanggo bojona ieu teh 500 bagian ibu dan 500 mah ku si ece nu itu gitu. Kumaha soranjeuna? Allah ya ibi wayahna nya ieu artos punten sanes teu ditampi uihkeun deui we ka ditu eta ku saroleh kabeh uihkeun we ka ditu abdi ridho ya ridho teu sawios mangawe sangakeun ka ditu kitu. Urusanana nu penting kengeng ridho nu jadi salaki we keun wae teu meunang duit 500 perak wae mah atuh dibawa deui geus dibawa deui nya disangakeun nya akhirna kumaha ya dipulangkeun deui. Tah nu hiji ridho karana ieu aturan Allah, nu hiji ridho karana ieu nu diudag adalah ridho salaki teu ngudag-udag materina. Maka duanana menang pangampura at-toir, menang pangampura al-hitan, menang pangampura al-malaikah. Dihampura ta ku Allah Subhanahu wa taala ladang dipangmentakeun hampura ku sakur nu hiber ku manuk nyata ku naon bae nu aya di awang-awang oge ku sato-sato laut oge dipangmentakeun hampura ku para malaikat kitu erek kitu. Nah ngahulang kalau bah kitu nama keke ari ridho nama erek we dicokot ku ditipeta ti salaki teh palebah dongeng nu bieu nama keheulaanan pan kitu lid. Tapi daya teh lain dongeng sebenarnya mah cerita kajadian nu aya di Baghdad lain di dieu di mana di Baghdad lain di urang lain ieu mah di mana cenah di Baghdad da di urang waleuwih ti kitu. Tah kitunya mugi-mugi we sing jadi ilmu keur urang sarerea. Sakali deui awewe selamana aya dina ridho nu jadi salaki maka manehanana dipangmintakeun hampura kunaon ku sakur nu hiber kunaon deui ku sato nu aya di laut kunaon deui ku sadaya malaikat kitu numutkeun keterangan nu di aos neme mugi-mugi sing jadi ilmu kanggo urang sadayana. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bil lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.